Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati sab'i wal aradin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil azim wa bis sunanil mustamirati lil mursyidin. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Abah dinada saah ieu dipaparin sehat wal afiat. Mudah-mudahan sadayana oge sami dipaparin sehat wal afiat. Abah neraskeun hanca masih tina bab salat. Dina salat aya disunatkeun ngangkatkeun dua dampal panangan. Dua dampal panangan sunat diangkatkeun dina opat tempat. Anu mankulna yusanu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Disunatkeun ngangkatkeun dua dampal leungeun di opat tempat. Dan opat tempat ieu angkatkeun dampal panangan. Hiji inda takbiratil ihrami. Nalika takbiratul ihram. Takbir nu pertama sunat panangan angkatkeun. Ira mulaina payab tadiu arok apiha ma'abtida'i takbir wa yunhihi ma'antihaihi. Mulai ngangkatkeun kana leungeun dina takbiratul ihram teh dibarengkeun eujeung takbirna. Nungtungkeunana ngangkatkeun leungeun teh sampai nuntungkeun tina lapad takbirna. Misalna urang salat Allahu Akbar, timuli na lapad Allah angkatkeun leungeun Allah. Sampai mana? Sampai malebahan dua dampal panangan kana dua tak kadinya. Ceuk mankuli dieu mah iraha tungtungna ngangkat takbir dibarengkeun tungtungna angkatkeun leungeun sampai tungtungna tutugna maca takbiratul ihramna di luhur berarti Allahu Akbar tuh angkatkeun leungeun sampai palebah tak dua heunya ucapkeun Allahu Akbar. Tapi dauhan Imam Mahali mah kieu can Imam Mahali mah mulai na takbiratul ihram angkatkeun panangan barengkeun jeung takbirna Allah. Bila mana tos dugi panangan dua palebahan dua tak nah kahanapkeun rumaikeun kahanap. Jadi sambil mengucapkeun ngageuskeun takbir Allahu Akbar. Akbarna simpen dua dampal panangan ceuk sakaol dina hanapeun bujal. Kaining mankulna eta tina kitab Wasiatul Mustofa. Ceuk sakaol deui disimpen tina luhureun bujal. Aya tina Fathul Muin eta mankulna. Tah kitu nya. Jadi ngangkatkeun leungeun teh barengkeun jeung mulaina takbir. Bila mana panangan dua tos malebahan kana dua tak turunkeun ka handap. Gitu. Allahu Akbar. Gitu. Ka handap. Simpen panangan anu kenca ditumpang ku panangan anu katuhu. Allahu Akbar. Gitu carana teh. Kaduana wasaniha indar ruku'i. Kaduana nalika ruku. Tos beres ngejalankeun rakaat
Fatihah tos beres, suratna tos beres, bade ruku pek ucapkeun takbir, angkatkeun dampal panangan kawas tadi. Namina ieu mah takbir intiqal ieu mah. Mun tadi mah takbiratul ihram, lain mah takbiratul intiqal. Sami sok. Angkatkeun dua dampal panangan barengkeun jeung awal takbir. Allah, angkatkeun Allah. Sampai mana? Sampai malebahan dua dampal panangan kana dua tak-takna. Ngan idza hadza kafahu man kibaihi inhana wa arsala yadaihi. Jadi idza hadza di mana geus menerang geus malebahan kafahu dua dampal leungeunna man kibaihi kana dua tak-takna geus malebahan inhana kakara melengkung turun melengkung. Jadi ngucapkeun naikeun waktu ngangkatin leungeun mah masih keneh ngadeg Allah nya tos kaluhur inhana terus pelengkungkeun. Terus leungeunna rumbaikeun kahandap cempengkeun kana dua tuurna kitu carana teh. Mun salat teh mah misalna nu jahat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pan keur ngadeg tah Allah, ngadeg heula Allah, angkat panangan geus malebahan dua tak-tak pelengkungkeun Allah, turunkeun panangan rumaikeun ka handap cepengkeun dua dampal panangan kana dua tuur. Tak kitu carana. Cara teh kitu nya. Eta carana kitu nya. Jadi takbir mah teraskeun amma takbiru payudimuhu ila ayasila hadar ruku. Anapun takbir mah dawamkeun terus langgengkeun nepikeun ka nepi kana batasna ruku. Eta melengkungkeun tonggong ngarumaikeun panangan dua dicepengkeun dua dampal panangan kana dua tuur tah. Wih deui ari ngucapkeun Allahu Akbar tina ruku teh angkat panangan heula sampai nepi palebah tak-tak. Dua panangan malebahan dua tak-tak. Tuluy turunkeun ka handap sambil nerusin takbir Allahu Akbar gitu. Leungeunna kahandapkeun duanana rumaikeun teras cepengkeun kana dua tuurna. Tah kitu carana teh. Eta hukumna teh sunat. Anu naros kumaha lamun teu diangkatkeun boh takbiratul ihram, boh takbir intiqal nu meh teu diangkatkeun teh ngadeg we kieu. Jadi sah salatna jadi. Ngan meureun teu meunang pasunatan. Sabab sunatna mah dua dampal panangan diangkatkeun eta sunatna. Teu diangkatkeun ge teu sawios ngan moal meunang pasunatan. Tina ruku dampal panangan angkatkeun, teu diangkatkeun ge wios ngan meureun teu meunang pasunatan. Tah kitu nya. Jadi aya 4 tempat disunatkeun ngangkatkeun dua dampal panangan. Kahiji nalika takbiratul ihram. Angkatkeun panangan mulai barengkeun jeung ngucapkeun Allahu Akbar. Nepikeun ka malebahan dua dampal panangan kana dua tak-tak eta. Teras turunkeun simpen nu kenca heula hanapeun bujal atawa luhureun bujal diudag ku nu katuhu. Simpen nu katuhu luhureun dampal panangan anu kenca. Kitu. Kaduana nyata nalika bade ruku. Ucapkeun heula takbir kitu geus nepi panangan angkatkeun ka luhur nepi panangan palebah dua tak-tak kakara pelangkungkeun tonggong leungeun rumaikeun ka handap cepengkeun kana dua tuur ta eta pasunatanana.
rupina cekap sakiheula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.